Nah sih. Gelis ini. Aduh, cuma gelis sih bahkan itu gelis. Balik lagi ya. Ceritanya sebenarnya tak masa sedih. Kulit tega menjadi budak teh. Membuang indung begitu saja. Padahal kurang kumaha kalau jadi anak. Disekolahkeun tiniti TK anu bekrap memanggul tas dengan Kurang dibuang tadinya. Orang lebih kaya ya pasti ya. Nyaho eta maneh ndeka di dieu teh kumaha carita anak. Nah, eta anak mah emang dak nyaon mun kakolot. Heeh. Ani nantu pan. Di penyaahun meureunana. Urang bawa ka dieu. Ku eta ku minantu. Nah, heuh. Ah, tidak minantu. Nguruskeun meureunana. Ayo Pak naik yuk. Apa ke luhur? Ada telur. Nyeklah. Nangkep i sukun teng sebelik. Nah, nangkep. Ada itu kecang-kecang dah abah mah kolot. Mal. Siap ya. Bismillah. Apa? Ke luhur. Telur. Tapi ayo. Siap. Ngerti, Pak? Oh iya, jadi luhur teh. Oh iya. Dia bukan gimana air terjun nak? Oke, aku masih ngerti Oh, sula. kasih surat. Oh. Oh, itu kantor nak? Kantor aja. Kantor jati luhur. Orang cek jero heula. Ayo. Ayo kan dulunya. Aya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tamu. Nah, ini jati luhur. Ya. Cari. Papa belah dia. Sok iya lu mesena. Sok cari. Cari. Aya Priogina. Iya pada daftar, Pak. Oh, bae daftar. Mun. Kedapnya. Tiket jati luhur. Nya kedap. Oh, Tungguan heula. Apa anu ieu bade di. Mun pada dia. Kedapnya. Nya. Saya. Ayo ga. Apa gan? Oh, ada saya mah. Jangan baik aja tilurin. Siap, tenang ada. Cobi tinggal daftaran anak. Oh, daftaran. Pada Ya daftar. mahal tuh sih ya, ada eta. Murah. Murah. Aja ti luhur mah. Tungguan Di deh, sini daftaran, wah lumayan penuh Pak. Di sini Pak. Ada siapa aja coba lihat. Di sini ada Bah Complong. Terus yang kedua ada B Gober. Dego Ber. Terus yang ketiga ada Kumpul. Kumpul ada juga. Tungguan lah, tungguan. Iya. Cesami ada. Terus Wadoris ada. Terus Mbah Ceplos ada Ceplos ini, Ceplos. Eta kosong kan itu kosong. Ayah 2D. Iya, bisa daftar. Daftar ka tiluhur, iya yang ka tiluhur. Iya, Incu. Abah kedapnya. Itu Namina apa? saheula abah ieu. Hah? Namina saha Aran abah? apa? Hendar. Pakai Abah dong. Kita serah rek pakai AA mangga eta. Pakai Aki mangga, Abah mangga, Ayah mangga. Abah Hendar. Ka Hendar tak lamun di dia Hendar, lamun di luar negeri mah Herder. Turunan anjing, Mbak. Ayo tuh ke luar negeri. Ke luar negeri kaja Tungguan tiluhur. lah kedengeran ngecar. Uni udah tinggal, kamu mau masuk? Iya doang, iya. Iya ente. Oke, apa jeung tujung aku masih ke Kurang ke parkiran heula kan. Tungguan heula abah di dia. Abang sorangan we di Jatiluhur aya hujan, Bah. Di dia mah aman. teu kudu sieun-sieun, Bah. Di sini mah kita di
Non si istilahna mun cek budak leutik teh mah diasuh. Bah. Dijagaan anu ngajagaan di dia mah. Apa belum pernah ka Jatiluhur, ini kan diajak piknik nih. Anak ajak piknik. Tapi ke jalan-jalan Mbak ke Oh, Jatiluhuran di mana? Di Purwakarta. Ayo Purwakarta ya? Iya, ini Purwakarta. Iya. Ya teker mesen tiket. Mesen. Ini berarti Abah Hendar ya? Tenang, Mbak, di sana ada Abah Ono di sana. Ada. Temen sekolah, Iya, sekolah ya. Sekolah ya. Oke. Sami juga nanti. Sami ada Abah Gembul. Iya. Oh, teman-teman semua. Banyak teman-temannya Abah di sana. Iya. Bisa jalan-jalan Abah, naik wahana-wahana di sana. Oh, asik. Mantap kan? Air terjun ada ya? Iya, air terjun. Air mancur. Air terjun ada Abah di sana. Tong poho. Oh, brosur. Gampang eta mah. Tinggal jelasin aja. Oke, pada duit ya. Engke eta mah urusan di dia. Jadi Abah tungguan lah di luar we. Abah di luar. Keluar lah, ayo. Ayo. Kalau ngerti sih. Berarti nambah hiji deui-nya. Nambah hiji deui. Alhamdulillah. Mungkin sareng kencing teh sami we ieu mah. Sami kencing si Sami sareng Bagembul nya. Bagembul teh sami tah. Oke. Sakamarkeun nya. Sakamarkeun wae. Abah yang ngontrol heula nya abdinya ka ditu nya. Punten kan di payun nya. Mangga. Tah, ieu perkawis ituna administrasina. Ditransfer wae. Ditransfer we ku abingkeun ditransfer lah ka bapaknya. Mun nyata. Mau sakitu pangitan saran ti dia bangsa makanan naon lah terus oh nyamun. Tutup pamit kitu mah abi pamit. Mohon mangga. Atur nuhun Pak. Sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada urang mah nya ngaranna kalau jadi anaknya nah. Lama saeuh ti kelantaranna mah urang mah. Naon tuh? Incu kurang ditakol. Atuh. Itu ditakol mah teh. Ternyata mah kekerasan dalam rumah imah gitu. Rumah tangga. Ada abi mah sangapeun kieu ya, Abah. Padahal kurang kumah kalau jadi anak gitu merenya. Nangge sekolah disakolahkeun segala di etakeun lah dipupujukeun. Masa anak laki cenah mah cenah goreng katut cenah geus tong di dieu lah cicingna lah. Ngerakeun meureunan. Oh, pada kitu. Era dibawa ka undangan. Oh, meureunan teh hidang atuh. Padahal mah anak teh arek kumaha rupa nu jadi indung. Terima lah gitu. Mau anak pikeun ka mana sukses lamun lain urusan kolot mah. Pada mereka kawinkeun kamari ge aya nu nganjang situ di luar negeri. Kan nganjang di luar negeri apa tuh? Eta dengan Mike Tyson. Mekesen. Oh, anu sok bulu tangkis teh. Ye, itu balik tangkisnya bulu tangkis. Ini nih. Apakah takit apa takit tuh? Kayak pesek paling panjang ka eta ka anak. Mekesen teh. Oh. Dah cenah tongna ning segala Mekesen kayak bahagia moal barang ngowe. Terus gara aku maneng teh. Teka parangan pisan jodona teh di nu beunghas. Anak ini Sami mah anu budak awewe. Oh, awewena gitu. Kitu cenah lebah aya eta ge besan yo. Mama tong gini cenah di dapur. Pan lebah mereceh ge cenah. Punten Pak itu pembantu. Kitu ka abdi teh. Ya perlu bantu. Bumbungna boga kolot goreng patut. Padahal mah ada mah Ari Abi mah kumaha cuaca bah sebenarnya mah. Oh, jadi goreng patut teh masalah cuaca. Oh, cuaca lamun ti beurang caang bulan mah komo da kedas atuh. Geulis meureun. Hideungna. Iya. Nu ya uyuhannya urangnya. Oh, urang geus manula kieu. Ari pas kieu urang dibayar teh sih. Hah? Dibayar. Ya, urang anu mayar, kanya urang nu dibayar, urang anu mayar gitu. Nanti urang dipanjer gitu. Banjir emang na abu. Nyalain urang teh dibayar ka dieu teh gitu, dikulikeun ya. Kita nguruskeun urang teh. Ngurusin urang, mesekeun mandina, sarena gitu. Dingeunah-ngeunah meureunan. Tapi ada ngaranna dingeunah-ngeunah ge kumaha atuh ah. Tapi kan kaira urang.
Nyari di kamar. Aduh, ayo kontrak kamu. Ya kontraknya dirinya, bukan mah iya selama masih hidup masih kayak dulu, sedikit pae menyawayan gitu, dibuang lah. Buat tinggal anak kurang ngarep kurang pae meureunnya. Ya juga nama kayak bubur bola tah di kolot teh gitu. Sampai terus cuy. Oh. Apa mati nggak ada saham masih. Iya orang si Wawan. Naon? Eta pan anak orang, pan eta teh si Meti di si Wawan eta anak teh. Dua anak teh. Oh, dua anak teh, awewe hiji anak hiji si Wawan ngadukung. Oh, lain mah karunya tuh kumaha mah urang ieu. Bunda we di ditu. Tunda we di dieu. Mending lamun tunda di dieu teh mah mere alamat teh cenah mah kudu ka dieu cenah. Oh, kurang tanggung itu di Purwakarta. Soreangan. Oh, yang alamat ieu. Beda gang tadi teh salah asuh. Oh, lemagangna jeung ka dua. Tariwat. Oh, di urang lieur teh, Pak. Mah nyarita mah kesel banget teh. Serok pan serok mana? Ya serok teh menyesatkan. Oh, kemana sih anak aing si Ade dek? Oh, tadi teh sakedeung dadaguan di luar. Aing nanggadoan di luar teu tarik-tarik, teu jemput-jemput. Terus si Ade teh ngarek nipu ka Abah. Dek. Adek. Kemana si Ade sih? Dek, ayo Abah. Dek. Abah, kunaon aya di dia? Ku si Ade teh ngadaguan diharap di dia. Tong nungguana di dia. Di ditu hayu bareng. Itu itu aya Bang Ono, aya Bang Ayu, aya Cisani di situ. Si Ade anak apa kumaha? Tong di dia. Bung, Cisami. Comblong. Lain. Ya si Ono ka mana ini? Ono. Ya ka mana? Ono ka mana? Ono. Oh, mana ibu kuduan wae dia. Dia batur iya Abah Endar, iya Abah Endar. Ya kan aya pilu tadi di dia. Diu di naon lu karak dua nih jadi mah teh ka mana Ya. nya teh. Jati luhur ya. Hah? Jati Ya, luhur. enggak sih tinggal di dia nya arek naan hiji deui eueuh si Ono ya. Si Ono. Gedong. Eueuh. Mana sasi? Hah? Mana sasi? Kayak kaki ti luhur. Bawa kalimang, ayeuna di dia kene wae. Jati luhur di mana sih? Ada teh sasi bebegi ka bahasa. Bukti. Ya abdi teh nu kasebatna Cisami. Oh, sami. Gitu Abah. Urang mah aki-aki Bunghar. Aki Bunghar. Bunghar Ayeuna kita diajak jalan-jalan ke Jati luhur gua anak si Ade. Tapi kadia kene wae Jati luhurna mana sih jauh kan itu Jati luhur. Jatiluhur. Heeh. Oh, Jatiluhur mah di Purwakarta nih Tapi ngana. Purwakarta lem dia. Ya iya Purwakarta. Jati luhurna mana? Ya Jatiluhur mah nyangke eta mah meureunnan. Ya emang sieun ya dangdang ya. Oh iya. Oh Bang. Kok. Ya. Wau ono si ono. Hah? Ono wau. Wau. Camplong wau camplong. Wau. Ah tadi mah ka ditu na sawah. Sawah. Di dia tuh. Dok. Gitu dia. Ulah. Ora. Eta. Using eta busing nyasab. Oh. Si Ade ka mana di ada anak. Anak teh geus beulikeun mobil ku Abah. Sawah, di sawahan. Da kumaha teh gimana? Nanti Abah Bambulhan. Bagur anak nanya. Oh, kamari mah keur anak urang digeureun nya di rumah sakit. Hayang minum ku Abah mah di inuman. Bagur. Hayang dahar di uapan. Kamari mah hayang kih, ku Abah di kihan eta budak. Nyeri tak kasih tingkah. Urang mah di dieu teh di panti asuhan, panti jompo. Panti asuhan, panti jompo urang mah. Yang mana mah rek piknik urang. Oh, rek piknik aja di luhur. Di magol hartea tuh. Urang salah bae. Ora kitu geus sombong ge. Anak urang mah teu nyaaheun bungeun nguruskeun. Hoh. Haram jada teh anak. Dosa teh anak. Anak orang bager rek jalan-jalan ke timur air teh. Ajak piknik. Ajak piknik. Urang mah boro-boro piknik. Kadang-kadang orang mah di imah ge diacuhkeun ku anak acuhnya da acuh. Acuh teh sombong, kadang-kadang sombong. Urang teu anak teh cuma enak diajak jalan-jalan ka Jati luhur kan. Si adena eueuh, daftar keneh cenah. Ya abah ngon pada jalan Beunghar. Apa teh ya tah lauk naon coba ya? Eta Heeh. lauk siem. Lauk siem. Pokoknya jalan Beunghar teh apa dia lauk naon? Itu ngaranna lauk emas. Emang turunan lauk itu. Kan itu mau hari data apa ka lauk mah? Hanya santono orang kaya mah lu tahu lah sering jalan-jalan. Jangan bos kio. Jalan ka Abah.
Oh nyari masalah gitu. Di dia mah ya kudu aya aturan anak. Aturan anak tuh. Aturan anak. Jadi memang kalau ke Jatiluhur ngangkat dia tempat asuhan. Namun subuh sholat subuh. Nah, sholat subuh. Namun tata sholat subuh olahraga. 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 Namun dahar olahraga. Jam 1 urang mana olahraga. Kalau olahraga ngabeunharkeun moal. Hanya olahraga teh penting kata Abah. Abah misalkan dia peot teh sugan we olahraga mah gitu Nah, tah. teh nanya buka penyakit gula tadina. Oh, ya itu supaya sehat. Sehat. Tapi aya hikmahna. Mana naon teh? Oh, jadi awak tidak leutik. Tapi ya lompor gitu tersarak deui. Gitu. Para mah Abah nggak bisa heureuy Abah. Hah? Bisa heureuy. Baheulana pelawak, baheula. Milu jeung bisa ditiru padahal mah tetep Kan membutuhkan. mesti gebrak atuh sedar. Calung. Lalu. Oh. Badenya. Si Doris aya di dia. Doris mah, baheula mah nopeng, baheula mah di dia aya. Oh aya? Aya. Oh kalau buka tuh punya Doris. Eta gober naonna. Jalan-jalan luar biasa ke Luhur. Batu jalan-jalan. Jalan-jalan we kayak. Atuh di panci jompo. Bang, peti jompok di teh. Tak jalan-jalan mereka. Iya, apa tuh Ah, ya? menya geus mabunghar kudu di titip ka dia jor-jor teuy. Ngadat euy, di rororan kabeh mobil sawat wae. Bener-bener. Apa mesti mabunghar teh anak lamun teu apa mau hirup lah. Oh nyaho. Ya, ada anak mah dileutik diurus. Urus, anu geus gede masa apa sudah di dia? Kanya ngaranna eta bener Abah teh anak mah joledar teh kos kitu meureunnan. Ih, apa mah teh sombong, cuman apa sok ngaku-ngaku kekayaan teh sombong. Sombong. Ngaku-ngaku kadang ngaku-ngaku kan. Aduh, itu teh sombong we. Nggak sombong. Ya, Bagambon. Padahal mah mainnya kekarak nya nepi ka dieu nya. Urang mah Abah teh yang geus 5 tahun cicing di dieu teh. 5 tahun. Tapi hasil aya pun hasilna. Ya pokoknya jadi hideung lain teh. Itu kan kepenharkeun banyak urusanana. Dia bukan si Ade. Si Ade anak. Kan ngirim dijemput ya makanya tuh kaca di luhur langsung. Jemput ke mana pun mau diantarkan ke dia. Oh, stres Abah mah bu. Oh, ya gimana dulu lain balai aja dia kudu ngokot nah sih. Kaca di luhur. Urang di rumah ngaku anak kayak 6 bulan, 7 bulan. Oh, buah tidak ada amplop aja. Buah si anak si Ade orang dititip ke dia. Ya, ada dia sampai modal gitu dia beneran. Tentunya jadi Pak anak si Ade. Selamat pagi Cikgu. Selamat sore anak-anak. Iya, saya. Oke. Anak-anak. Laki-laki ya mah. Iya, aki-aki. Ya, nah iya. Biasa jadwal kan habis sholat subuh senam pagi. Sekarang udah sore, udah sholat asar. Kita sholat, bukan sholat. Kita senam. Selamat sore. Dia mau ambil luar dekat di luhur. Ayo ikut dulu. Mau ambil luar. Bukan si Ade di luhur. Ikut ntar ke Jatiluhurnya ntar. Hah? Ntar ke Jatiluhurnya. Milu, Ikut. Senam wae Bung Harmor Ayo ikut biar sehat. Pelaturan di dia pelaturan. Apa dia mah kan di luhur kan dia. Pelaturan. Ayo ikut sesami biasa. Ayo duluan. kudu we senam. Perhatian. Ya, ayo. Nah, sekarang kita senam sore dulu. Sore. Iya. Jatiluhurnya kapan Jatiluhur? Jatiluhur? Ya. Ntar sore lagi. Ya. Si Ade kamar. Harus ikuti semua instruksi. Senam. Senam dulu. Mas senam heula wa, Abah. Senam heula. Senam wae si kolot. Kamu kalau tidak tahu tanyain ke Gigireun. Kamunya harus nurut jangan sampai ngaberung. Ini senam, ikutin. Ya, liatin Gigireun, liatin ya. Ya gigireun. Bau. Siap. Oke, siap. Siap ya. Oke. 1, 2, 3. Senam mulai. Ikuti. Oke. Maju. Oke. Oke wae Jatiluhur, mari Jatiluhur. Nah, gitu terus. Oke, muter lagi. Anak yang bagus.
lama teng mah. Ini kenapa ini? Wah. Gapelur. Ayo, ngomong ayo. Aduh, kunaon jadi kenapa ini? Pingsan. Astagfirullahaladzim. Ampun. Yoga ting. Yoga tong teman-teman ting adidikna. Saya enggak nemen-nemen kok, cuma gitu doang. Tuh, kasih napas buatan sesami. Iya aja. Bisa sesami. Bisa ton ayo. Kita kumaha mana ayo budak teh ka dia di kumaha tuh. Terus sana ka jati luhur deh. Kumaha. Ya Allah. Ya. Terus ayeuna yoga kieu, yoga kelas ting adidikna. Iya. Ayeuna bapak rek ngentap pengganti ke yoga. Ke di panti. Kumaha? Entah tuh Pak. Kumaha ieu kelas ting teh adidikna. Oh, sana keras deui. Sampai Oh, menyiksa. Iya. Ya kumaha tuh sami kasih napas buatan heula ya. Iya, masalah. Barangkan. Bakar rumah sakit. Ayo tuh.